Ustad, darurat Pak Ustad. Darurat kunaon atuh Devan? Iya Pak Ustad. Saya teh kan keur puasa. Ojo-ojo poho dahar di warteg. Hukumna naon Pak Ustad? Hukumna bayar beleguk dan kalau kadieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh no. Ya, nah balik taraweh teh nyeket teh di sana. Ical teh sesena di masjid. Lebar atuh jabani ngata mah sandalna alus. Jik teh yang deui. Wios teh paling dicandak deui ku nu gaduhna. Teh mah curandal. Naon curandal teh? Pencurian sendal. Naon bang? Ye, keur nonton Mancing Mania. Hah? Mancing randa? Mancing Mania saya teh, lain randa. Bang, saya mah heran. Abang, temen mancing, bebenanganna sok loba wae. Nya atuh, urang mah mancing make strategi. Strategi kumaha bang? Tah, lamun pamajikan sarena miring ka kencak, alungkeun we upana tong jauh ting, cukup deket-deket we. Tak, lamun pamajikan abang sarana miring ka katuhu, kumaha? Lamun pamajikan sarena miring ka katuhu, alungkeun we upana sing jauh ka tengah, doloba-loba di tengah. Terus, lamun pamajikan abang sarana nangkarak, kumaha ta bang? Tah, lamun pamajikan sarena nang karak, urang mah tar tulis mancing. Wah, punten wah. Ya, kumaha? Batu maros. Ya, enon. Upami ieu sawasaha? Nu abdi. Upami anu petan? Nu abdi sami. Hari itu pak, anu kidul sabah usaha. Tah eta mah nu batur. Oh gitu. Nya tuh, tapi mah ada anu kidul pak. Terus sekian pak. Long micin. Komen. Mang, didinya ngajomblong sabara lila. Ayalah 7 tahunan mah. Lila oge nya, mending kuat. Ya gitu Mang, cik didinya sabara lila ngajomblong. Karage 6 tahun. Sarua geningan lilanya. Ah beda tipis. Ari didinya seberapa tahun ja? Abi mah kerek 3 tahun ngajomblong. Sakudungnya. Untung mang didinya mah ngajomblong lagi. Nah, amat untung. Soalnya didinya doang mah teu kaset. Beda jeung urang. Bukan yang di gitu. Iya.